Assalamualaikum. Kasih ada kita terus bisa aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah saat. Hari Novina ya? Ayah. Mana kalau kerang. Mohon, Mbak. Oke. Rahasia atas dugi nyapa ke lantasan. Ya, rancangan. Kerang tuh saja sekedap. Mohon, Pak. Ujang teh kadi teh atau kanopi teh rancangan atau kabogo? Abdi teh Pak, sareng nopi teh pas lami ngejalani hubungan teh. Sarang ieu sakentenan ya banyak. Abdi hoyong terang keluarga Bapak, keluarga nopi. Abdi sakanten kadi teh bade hoyong pidung ares tunang kang Abdi di Bapak. Nah, bet ayeuna dongkapna ka dieuna atuh. Mohon Pak, Abdi teh damel di Jakarta. Abdi bogohan teh sambil RDR-an Pak. Kieu masalahna nopina teh segaduh. Sok eno sering ka dia apel. Apa? Ya sok we eta mah urus kendala keduaan. Nah, eta mah pribadi duaan eta mah. Bapak mah moal ikut campur. Sok we apa? Ku coba ungkap tabir ini, kisah Abi bisa nggak? Ada mungkin ada. berpisah oleh ruang dan waktu. Ayeuna ieu. Oh iya, lu dijodohkeun teh. Bukan atuh kan dasar mah. Bapak nasi tadi restuan. Abi rela berkorban demi Neng. Melan Abi merantau ke Jakarta ku bakat hayang gawe. Jang naon cing? Jang kawin jeung Neng. Iya Neng teh pembahasan ke AA teh. Terus sakit. Dia setel balik nih videonya itu aku nggak suka ya cuma. So, mana teh balat urang. Emang si urang ditolak ku bapana teu direstui. Aya nama urang mah nitip ka maneh. Jaganya si Neng. Aya naonnya si Neng teh ngajak kepaneh deui. Aya naon Neng ngajak hendak ka Bade masih ieu naon eta? pandangan. Oh, jadi Neng jantan nikah sama si itu. Mohon jantan menghilap hadirnya.
Saya nikahkan Nopi bin Yusuf dengan mas kawin ember anti pecah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nopi bin Yusuf dengan mas kawin ember anti pecah. Tunai. Gimana saksi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adegan itu mana, Bu? Eweh, tuluykeun deui gitu. Kewe yang ketulikeun deui, geus peuting we. Nah berak ini. Pangan Teh anyar.